dalam rangka Gebyar Muharram 1446 Hijriah, semangat Muharram momentum ngaji diri, ngaji rasa sareng nguatkeun persatuan kesatuan pikeun Gambar Sari hebat. Gambar Sari sekali deui, Gambar Sari. Tanpa ngirang rasa hormat ka pangarsa Ustaz Nana Gerhana untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ibu-ibu ulah carentil teuing, kudu sadar umur. Sim kuring 40 tahun nolak diheureyan kudu umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udar tina tali gadang sidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh hormateun sim kuring ketua MUI kecamatan miwah desa Ais pangampi pupuh lengmur Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Bapak Keamanan Kapolsek anu sami sim kuring dipihormat Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ngaran-ngaran jalma lamun boga kahayang kudu boga jawaban. Kunaon si eta dagang jawabanana hayang untung. Kunaon ibu lamun gering ka rumah sakit jawabanana hayang sehat. Kunaon jalma make jeung tani jawabanana hayang untung. Ari ibu pangaosan hayang naon? Awas lamun ngomongkeun hayang panggih jeung urang. Ari ibu pangaosan hayang naon? Hayang ilmu. Urang tanya ka Pak Ustad anu deukeut, naon fungsina ilmu? Maka jawaban Pak Ustad al ilmu nur, ilmu teh cahaya.
Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu teh kudu geus bisa kaoncoran awak urang keheulaanan ngoncoran batur. Tapi kanyataan mah tina ilmu teh baroga tapi naha teu jadi oncor. Kabehanana arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Berarti karek boga ilmu can aya dina gawe teu jadi oncor. Kabehanana nu hadir ieu tempat arapal ilmu sodakoh jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Berarti karek boga ilmu can katempo dina gawe. Mungkin dina Muharram ieu karek aya salah satu tokoh besar desa ieu nyatana bapak kepala desa satahun gaji henteu dicanak saurna dihibahkeun ka masjid jeung ka budak yatim, padahal hakikat nama tah ustad nu leuwih apal dalil yatim teh tapi kuring mah acan bisa barang bere tapi pakades mun ditanya dalil yatim jigana biheung apaleun tapi aya dina gaweuna. Jadi nu mulya teh saha lainana gerhana tah nu mulya teh bapak kades satahun gaji wallahu alam sabaraha Pak dihibahkeun ka masjid jeung ka budak yatim ieu ngaranna dalil sodakoh jadi oncor pikeun dirina lantaran disodakohkeun. Nana gerhana poe ayeuna sok bere pegat di jalan penta dibikeun moal. Tah ibu teh teu kaoncoran naha daha teh suudon. Jadi antara jamaah jeung ajengan teh sarua garoweng hate. Nabi Muhammad beres ceramah dibere domba dipegat di jalan kuno miskin ya Rasul naon eta domba. Cek Nabi hayang anjeun kantenan hepek milik kami di akhirat rizki maneh di dunia. Jadi milik mah di akhirat rizki mah di dunia. Milik kami di akhirat rizki maneh keur di dunia. Cek kuring geunana gerhana ayeuna meunang pegat di jalan da biheung dibikeun atuh. Sabab kuring mah hayang rizki dunya kehewe urusan milik mah. Berarti lamun kitu urang teh sarua. Heuh atuh naha nana gerhana bet kitu matakna kuring nolak disebut al-mukarram, kuring nolak disebut kiai, kuring nolak disebut santri, bahkan kuring nolak disebut alim ulama bedituna nepi ka ustad. Nolak sabab kuring nyaho gawe. Naon gawena ustad, naon gawena kiai, naon gawena santri. Warasatul anbiya, pewaris para nabi teh ustad, kiai, ajengan. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud cing ngacung aya teh ustad anu nepi ka bareuh sampean ladang tahajud nu jelas nama bareuh sampean bati tatajong. Nabi ngawariskeun bager ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Ustad nu mana nu satiap barangna dipenta bakal mikeun. Berarti urang teh disebut ustad, kiai, ajengan teh entong waka bangga diri lantaran nu dilalajuan ku umum lain gelar ajenganana tapi tah bukti tina gawena. Well ari ilmu mah aya tilu, hiji hafalan, dua amalan, katilu cician. Hafalan kabeh ge arapal ngan aya teu amalanana wallahu a'lam. Ibu bisa nyarita subhanallah apal, bisa ngomong alhamdulillah apal, bisa ngomong Allahu akbar apal, cing kuring nempo mana gawena. Tina subhanallah teh naon atuh gawena dibaca ku urang subhanallah artina maha suci Gusti Allah. Nah geus bisa eta kalimat subhanallah ngabersihan ieu hate. Tapi naha kanyataan magening subhanallah dibaca kotor hate ge dipiara akhirna merek urang jiga kadongdong alus luarna goreng patut eusina. Ayeuna ibu baju saragam, tiung saragam, nah saragam jeung hate-hatena. Teu diomongeun. Kalah we tiung disaragamkeun, baju disaragamkeun. Ieu hakikat hareupeun Allah mah lain baju nu saragam, lain tiung nu saragam. Tah eusi hate nu kudu saragam. Bener. Ngadangdanan awak babari, kulit hidung hayang bodas meuli skincare.
2 minggu bersih ngan anger ke kapangih dina punuk renge we ngabersihan awak babari nu hese mah ngabersihan eusining hate. Salat alus bareng jeung hate nu alus maka kalakuan jadi alus. Salat alus hate kotor bubar salat sombong diri ku salatna. Aduh. Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal mampu ngarobah sifat hirup anu gorengna. Goreng kasalaki tangkep ayeuna keneh aya. Cek salaki gunawan mane balik pengajian jeung jebleh sagala. Abi dosa. Demi Allah biheung aya nu saurang-saurang acan. Kadang-kadang engke teh salaki teh keur pepelengkingan dina kursi. Tuluy beletuk ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaki lila-lila teuing pengajian teh. Ustadna telat. Hiji teh. Kadua na aya naon? Heuh atuh deui indit-inditan teh nyangu heula masak heula. Kusia atuh pan sidik ngaos. Nanya rek kana pengajian murtad belegug. Nah ladang pengajian jadi pasea. Matakna hadirin nu kudu ku urang diomean. Tah eusi hatena. Bener. Kuring teu sanggup make baju kebesaran ulama, teu sanggup. Kuring teu sanggup make ciri ustad, teu sanggup. Sabab rumasa kuring adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Era lamun kuring make gamis tapi kalakuan can bisa nutupan hate gorengna. Era lamun kuring dikopeah tapi sirah mikiran kagoreng patutan batur keneh, maka hampura pak filosofi hirupna, calanana biasa, bajuna biasa, ngomong biasa. Sabab kuring adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak biasa-biasa we, teu kudu datang abdi nepi ka keprok da lain japati. Biasa. Lain emang kuat, aduh ibu-ibu kuat nafsu jika urang ngagabrug. Sim kuring sok seuri hate, na ari ibu ngangap naon ka urang teh ngap tong tolang cetrokeun. Mun teu dihalangan muka jika urang nyontrol we. Nepi ka keamanan teh henteu terjamin. Nu ngacemel ping-ping, nu nyawel gado, urang mikir ai urang teh saha gitu. Otak untung aya pengamanan dihalangan. Ibu-ibu teh atuh mak-mak teh bae da asa ka anak, tapi kan ulah nyium oge asa ka anak da horeap. Ieu mah asa ka anak celepot, ibu anugerah keur kuring musibah gede eta. Aral. Geus ayeuna mah urang teh manusia biasa-biasa. Nu kumaha ari manusia biasa-biasa? Tah, manusia nu biasa-biasa mah urang aku ku sararea. Ieu nu disebut al-mukarrom teh, al-mukarrom yang mulia. Era parada lamunna gerhana disebut al-mukarrom. Sabab can kurup jeung kalakuan, can beres jeung hate, can bener dina tindakan. Al-mukarromah jelema nu sok mere lain anu dibere. Matak dina poe ieu Muharram ngaranna. Tuh Bapak Kades al-mukarromah satahun gaji disumbangkeun ka yatim jeung ka masjid. Nuhun al-mukarrom. Ai kuring posisina dibere. Da yakin panitia geus nyiapkeun. Matak al-mukarrom teh layanana gerhana nu dibere, tapi al-mukarromah tuh anu marere. Bener. Cek Pak Kades teh tuker we atuh cenah al-mukarrom keur salira embung oream. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan era. Nah, sabab pertemuan paling indah lain kabogoh jeung kabogoh, lain salaki jeung pamajikan. Salaki eueuh 7 tahun. Pangih 2 poe jeung ibu sono indah, tapi lamun salaki 7 tahun cicing di imah geus leungit sono deuh leungit indah. Kumaha ceuk ibu asa talung miara marmot, artina teu indah. Pertemuan kekasih dengan kekasih teu indah. Malam minggu di apelan duh indah nepi ka jam 11 peuting, isuk-isuk geus ngahuleng duit beak waktu peuting. Berarti teu indah. Nu indah mah pertemuan bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah
ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Artina jalma nu geus pangih kana dirina sadar diri, yatim rasa urang, batur bingung bingung urang, nyeri batur nyeri urang, rasa batur rasa urang, bener, susah batur susah urang, wawuh jeung kasusah. Nalika batur bingung perasaan bakal bijil, kumaha lamun nu bingung teh aing atawa keluarga aing. Maka jalma anu boga sifat kitu bakal siap bebela jeung nulungan batur sabab batur dianggap dirina. Batur susah, kumaha lamun nu susah teh aing atawa dulur, heg eueuh anu nulungan meureun pisah kumahaeun hirup tampil sabab diri boga rasa deuk siap melaan sasama dina hirupna. Batur wirang, karunya andai kata anu wirang teh urang jeung keluarga, komo bener nepi ka diwi wirang, geuwat urang munian ka wirang batur. Tak ieu nu disebut rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Kanyataan wallahu alam mana jelema nu geus kitu. Batur wirang, urang geuwat nyeun status. Desa urang nuju kengeng wiwirang. Di komen ku batur, desa mana eta? Saha kadesna? Bari ibu cicing di desa ieu diomong-omong ka sakabe Indonesia sarua jeung PO Box usaha di dieu, dahar di dieu, tapi kagorengan di beja-beja ka batur, nya dipoyok, nya dilebok. Madak gerak eureunnan kana bebengok HP teh. Budak digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, enung bapana digoda ku pinjaman online. Quran geus ditinggalkeun, hadis geus mung diaji, ka masjid geus jarang langka. Inilah godaanana, akhirna melaan gaya. Tiungna denai, bajuna denai, HP-na Oppo, ngan kana hutang gampang poho. Kamarana gaya. Pedah batur di kongkorong, panas hate karena kongkorong batur, batur gede, urang gede ngan beda warna. Nu batur bisa dijual, nu urang teu bisa, ladang tina COD, ladang tina Lazada. Nanaonan melaan gaya nepi ka kudu kikituan. Bener? Maka ilmu teh geuning, lain samet dina subhanallah nabiwir, buktikeun dina gawe nu sabenerna. Lamun subhanallah dina bibir maha suci Gusti Allah, terjemahna naon pagawean saenggeus maca subhanallah, beresihan sik-sik melik, sulit ati, goreng pucus belang bayah. Ibu tong ngarep dipika resep batur, tong ngarep dipika ngewa batur, kadar eta aya nu resep jeung nu ngewa, silahkan hak dirina masing-masing. Moal aya jelema alus hareupeun jelema nu ngewa, sahade-hadenak pakades, satahun gajina dikorbankeun keur masjid jeung keur yatim, ceuk urang alus teh ceuk nu ngewa mah hampura. Bisa jadi bakal ngomongna pupujieun teuing lah, tapi pakades ulah aral ulah amek tinggal nyerian, berarti si ieu nukang nongong hatena jeung awak urang. Teu kudu riweuh hirup. Sahade-hadena bapak kapolsek kekeh hareupeun nu ngewa bakal aya we nu nyaritakeun gorengna. Terserah ulah sok ngalawan jelema anu geus berpikir negatif sabab saalus-alusna urang moal aya celah kaalusan keur dirina. Bener. Lalajoan buah buruk, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala, nu buruk tong ditaekan kacape-cape melaan buah buruk, nu buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, dicaci, diledek, dimaki, dipitnah, tong diladenan. Di dunia orang terhina, tapi di akhirat orang mulia ku panghinana. Dunia hanya sebatas 70 tahun, dunia hanya sebatas 80 tahun, tapi akhirat sak neng-neng. Urang teu ka masjid, urang teu pangaosan, tapi ibu nu sok pangaosan, anu sok ka masjid, wani ngagogoreng batur anu tara, pahalana dibikeun kanu cadu ka masjid, sedengkeun ibu eueuh naon-naonna tong sok ngarurugi maneh. Amal urang eukeur urang, amal batur eukeur batur, tong sok rariweuh. Well, jigana ieu pangajian kahartieun, beda ungeuk-ungeukan. Lamun aya nu teu ngarti ungeuk we heula.
nurutan batur. Ya, daun murag teu bisa munian dunya. Tapi lamun daun apa kana panon ibu dunya moal katempo. Nalika jelema bersih hate bisa lalajo ka alusan batur. Tapi lamun hate kacocokan ku panas, ku ngewa, ku rujit, ku cua, beuki alus batur, beuki rewas urang ngadenge ka alusan batur. Berarti si eta ngarep-ngarep rag-rag darajat urang. Bener. Mata hirup geus tong loba komentar kana urusan batur, awak urang ge komentaneur batur. Apal ibu dangdut? Osok lalajo. Apal merek ieu? Lesti ti Cianjur alus nyanyina alus. Danang ti Blitar alus nyanyina alus. Tapi ceuk Saiful Jamil goreng cenah Lesti teh. Goreng Danang teh. Palebah Saiful Jamil nyanyi hampura kerebekna beak ti karep. Nalika urang ngomentar batur, pertanyaanana, naha urang leuwih alus batan batur? Teu saeutik Indonesia zaman baheula zaman Presiden Soeharto digoncang dengan isu teu ecreug, teu balik, krisis moneter. Cobian ayeuna Pak anu ngomentar, rasakeun dina saat ayeuna kadang-kadang asa ngeunah kana zaman Pak Harto katimbang zaman Kiwari. Bener. Mana nu kalomentar teh atuh? Lalungit harita keneh. Matak ulah coba-coba urang akhirna batur sabab urang ge can bisa mulia. Ulah coba-coba nyalahkeun batur da urang ge can bisa nyebut bener kana awak urang. Bener. Alhamdulillah dina bibirna. Lamun bener nu beunghar osok ngomong alhamdulillah, tong nyarekan RW jeung RT hayang BLT. Cecing kalem. Iya mah gedong sigrong mobil mewah sawalega bisa ngomong alhamdulillah batur gujrud kabang dibere BLT ku RW RT ACC ti kades si ieu ngacerete RW kadieu RW gelo RW edan cing teh kunaon emak batur menang BLT aing henteu cing teh pan emak mah gedong sigrong mobil boga sawah lega nepi ka hayang BLT ganeng ku Ustad sarwana kitu. Pan alhamdulillah teh syaratna jalma bersyukur ka Allah ku ngucapkeun heula alhamdulillah. Boga harta alhamdulillah zakatan. Boga harta alhamdulillah sodakohan. Ieu mah geus boga alhamdulillah tapi kana BLT hayang berarti kupur teu ngaku kana karunia kanikmatan nu sabenerna. Lamun bener beunghar tuluy kabagian panggil RW jeung kades kadieu des bisi salah data maknya emak menang BLT gedong boga sawah lega mobil aya deuk nolak peperieun emak mere henteu pangmikeunkeun kanu hakna pangmerekeun ka yatimna itulah gawe alhamdulillah. Matak alhamdulillah teh lain ukurna biwir mana gawena. Bener. Wah, demi Allah ceramahkeun hapisan ya. Kumaha Ibu? Heeh. Da nyage Ibu surak keprok suit direretan ku abdi eueuh nu kitu. Ngadon kalak ka kieu RT jempe nya urang bagi dua. Aduh aing parah. Jadi alhamdulillah teh syarat jelema bersyukur ka Allah kumenang karunia. Eta geus boga karunia gedong boga sawalega harta aya masih kene hayang nyocrok hak batur. Lain alhamdulillah nu kitu mah karek samet bibirna teu katempo dina gawena. Well. Allahu Akbar dina bibir bisa kabege ngomong Allahu Akbar Allah nu Maha Agung tapi naha urang sakapeung mah sombong ge sok boga. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Power. Aduh, geus maca Quran jepret jeung Qur'ana nuju tilawah. Asupkeun kana Facebook, kumaha cek batur, aduh soleh, iya dong. Hayang ongkek. Teu sadar dirina geus asup kana rayuan setan. Iblis lamun teu sanggup ibu dijadikeun jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria dina ibadah, dorakana mah sarua. Maka tong kajebak ku kasalahan batur.
batur geus sidik boga salah dina salahna, boga dosa dina salahna, tapi naha urang sok ngomongkeun jelemakna duanana ge jadi garelo. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku ngomongkeunana duanana ge saralah. Bener? Maka hakikat ilmu bakal kaciri hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Talar kolbi, kauli, fi'li. Belah dinya kolbi, kauli, fi'li. Kan anu tukang ngap-ngapan unggul. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbina bening, kolbina bersih, kolbina nyacas bodas, omonganana teu nyigeng batur, pagaweanana tawado hirup. Inilah ilmu nu sabenerna. Kahartos Ibu. Teu kaciri batur ilmuwan, tapi punten kalangkung, ngiring ngalangkung, eta ilmu mah teu kaciri seeta osok sodako, tapi aya yatim katulungan, aya miskin kabela, sabab ngaran sodako lain hayang kaciri batur, tapi ngaran sodako hayang nyontoan batur. Pakades di kieu-kieu sodako lain hayang pamer, tapi hayang nyontoan kakades-kades nu lain. Lamun di dieu itu subang Mbak. Lamun di Subang aya kades hiji, dua, tilu, opat, lima, 10, salapan kabeh kieu yatim bakal kasakolakeun, miskin bakal kabantu, masjid moal nyair. Kunaon sababna? Aya perjuangan lalakon pamarentah hayang barang bere ka rakyatna. Well, segan we aya kades lain hadir di dieu. Ayo tuh Pak Kades. Kaceplosan. Abai. Itu kecamatan mana Bu? Pagaden. Sabaraha desa sadayana Bu? Awas lamun teu apal. 10. Sabaraha hiji budak yatim sadesa Bu? Sabaraha hiji miskin sadesa Bu? Oi kakades nungtut kudu barang bere manehna jumlah yatim wae teu apal. Ternyata urang teh sarua. Ya keun bae da ibadah mah gumantung kana kamampuan. Pak Kades ngorbankeun 1 tahun gaji dikorbankeun karena aya kamampuan. Da ibu ge lamun mampu mah hayang bener. Nganaha atuh henteu jawabanana can mampu seperti Pak Kades. Bener. Nana gerhana sarua. Aduh aya. Malahan mah kuring mah ngarepkeun nya, ngarepkeun ieu. Ti para aparat ya negara ti camat kahanap kan bupati mah bisi lieureun teuing. Ti camat kahanap data budak yatim anu piatu, tanya bisi rek sakola, tepungan sakolana ku Kades. Hei Bapak Kepala Sekolah, kuring boga anak yatim sadesa kuring aya 18, wayahna ngilu sakola di dieu sabaraha biayana, kuring dek sodako, kepala sekolah ke kudu sodako, urang bebaskeun yatim piatu ku sodako duaan antara sekolah jeung pamarentah, beres ta yatim teh. Bener. Init ka sakolana Pak Kepala, di abdi aya budak yatim tiluan hoyong sakola, tapi da sidik rumah sa aya nama sekolah teh biayana luhur. Cing aya nama urang bagi 2 biayana, ceuk Kades teh kami setengahna, sakola setengahna tina dana bos. Insyaallah Pak berkah yatim katulungan bakal kabantu. Bener. Heueuh sok urang kitu. Ulah nepi ka ai geus yatim piatu cicing di jalan kapanggih cokot ku Satpol PP. Sabenerna mah can jadi solusi. Budak yatim ngamen di jalan geuning. Budak yatim ngamen di jalan yang gede ngome gitar butut. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu disayang sekarang ku ditendang, dulu menderita sekarang aku bahagia cereng 1000. Sebelum terjadi na eta, alangkah lebih baik urang kabeh Ustad MUI jamaah pangaosan Kades camat bareng yuk tong gede ibu 10.000 saurang kali sadesa yatim mana nu moal kabelaan.
daripada ayeuna Pak Kades ngorbankeun satahun gajina ukur saurang paling kabantuan eukeun jajana. Tapi lamun korban kabeh sararea ustad penta, ibu penta, jamaah penta, kiai penta bareng-bareng kuring yakin yatim moal aya terjun di jalan malu sapir. Nepi ka inget kana dongeng ai kuring pan wangsul pengajian teh Pak Kapolsek sok wengi wae. Ternyata beredarna WTS teh geuning jam 8 ka ditu. Ti jam 8 ka dieu mah henteu tidak beredar. Mun jam 8 ka ditu rok geus ponok, kaluhur you can see, buuk di beureman, caricing hanapeun caringin. Pokokna mah tiap tangkal kai aya aya abdi diosok heureuy, turun tina mobil disampurkeun. Rob, om, check in om. Cing teh moal abdi mah cing teh lamun apal mah abdi teh nana gerhana oh anuna di TikTok nya diajak eta 10 jelema babaturanna hei urang selfie gempeur urang atuh nah lain mung ku selfie na eta ku rok ponokna maknya kuring selfie jadi kieu da anger urang ge boga nafsuan sok wajar teh selfie kieu kana rokna cing teh entong nah cenah mah kejeung entong abdi hina lain eta cinta du rok ponok viral deui wae cinta ieu ka kieu mah kumaha da cenah hoyong ke urang neangan baligo partai keur zaman kampanye ya rarat baligo partai gunting tah cinta jarieun rok bener nyeun rok padang ku baligo partai bisi aya nu leungit baligo partai dek merah dek kuning dek hijau ku abdi harita tah tong ngamek kakara dipoto cing lain da kuring mah cing ka dieu cing teh saurang aya naon sabaraha cing teh riwayah kieu jawabanana teh Pak 750 sareng penginapan cing teh mahal ngan boga 250 atuh cenah ulah ulin ka dieu 2,5 mang kewe geus salat subuh nah cing teh mahal-mahal teuing atuh nepi ka 7,5 cing teh aya 2,5 di ladenan di mana di kebun buncis cicing ulah mah kasuudon engke ending akhir kabeh nu aya di dieu bakal kacebrodan Pak ending akhirna cing teh di kebun buncis bae lah cing dieu belenyeng ke kebun buncis malik ngulon nagalengan bari poek-poek dibikeun duit yeuh cing teh merek we ieu mah 2,5 lain kuduna naon ngan pangjawabkeun hiji pertanyaan mangga mahal hiji pertanyaan hiji jawaban kunaon neng bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaanna ngeluk tungkul cari mas-bas ceurik jebleh nyuu berarti aya beban anu gede nalika ditanya sarupa kitu ieu duit punten pesakan deui teu butuh duit 2,5 nalika pertanyaan eta bijil dikurilingkeun pertanyaan anak neng gaduh ibu Rama teu aya berarti yatim piatu maot ibu Rama nya kajawab ku kuring paingan gawe di nu kieu hiji inung bapana geus eueuh berarti eueuh nu merhatikeun dua cing teh aya di ditu kades aya cing teh osok barang bere ka neng pan neng sidik yatim piatu dina data desa cing teh pan aya sensus penduduk osok barang bere kades hampuranya jawabanana hampura pisan nah waradul wungkul teu cara hayangna hayang dicoblos geus jadi mah teu merhatikeun ka yatim waduh hampura des lain cek urang cek si itu urang oge tah ulang ama ka urang teuing cing teh aya di ditu ustad aya nusok ceramahnya osok barang bere ka neng pan sidik neng teh bereun yatim piatu jawabanana tad hampura sarua ya ustad ge kalah alus dongeng alus omong nyaho kana dalil waradul wungkul hampura tad lain cek urang cek si itu cing teh aya di ditu jamaah pangajian Pak urang kabeh jamaah pangaosan nusok alut-alutan seueur malam Jumaah yasinan malam Minggu marhabaan osok barang mereka neng pan sidik neng yatim piatu jawabanana ya pengajian ge pa alus-alus baju pa hade-hade tiung kana barang bere mah waduh kajawabnya cing teh boga neng salaki aya kamana atuh kabur tah dina HP kuring aya foto salakina
kumis narada ipis bari di sisi dek di teangan ku aing di dieu tah. Jika itu maka ke kaum lalaki lamun memang geus teu bogoh ka pamajikan serahkeun secara hukum datang ke pengadilan agama ngarah beres roes itu boga surat cerai urang boga surat duda babari kana kawina budak bisa asup kana kakak bantuan negara bisa datang ulah janji leos da lain anak ucing atuh bener Pak. Komo ayeuna nikah siri sakedeung deui Menteri Agama dek nyieun undang-undang tidak boleh adanya nikah siri-sirihan. Komo lamun nikah lari keur nahaon leuwih hade bari ngajedog atuh da. Nikah siri keur ibu aya kauntungan eueuh. Palebamana eueuhna budak teu asup kana kakak Pak. Bahkan lamun lalaki geus teu bogoh ka ibu bisa leos langsung. Ibu nurugi mata ibu teh kudu didukung ka hayang nagara teh teu meunang ayana nikah siri. Bener Bu, ribet nikah siri teh. Nu jelas nama nikah nagara jeung agama nu babari mah seperti ibu nikah pertama. Inung bapak aya, wali aya, saksi aya dianterkeun ku balarea enjoy hate. Tapi nalika bapak dek nikah siri, tatangga nyampak di buruan jago kudu jadi. Nah, sieun dibejakeun ka pemajikan. Aduh. Bener ya. Cing teh neng teh boga salaki kabur. Ari neng cing teh sakola. Di mana? Di SMK. Gaduh ijazah, gaduh. Nah, atuh cing teh lain ngalamar gawe. Dek gawe kumaha zaman kiwari. Pejabat habene ngocobrot aja ngomong dina kampanye membuka lapangan kerja kanyataan mah hayang gawe teh kudu nyogok cek manehna lain cek urang demi Allah tah teuing heueuh teuing henteu bener gitu Pak kudu nyogok jadi nu berisa gawe teh nu boga duit ari abdi mana yatim mana piatu sawah teu boga inung eueuh dek gawe kumaha da nyogok itu gablek duit dipikir ku kuring logikana main alus ieu alasan cing teh eureun we atuh gawe di nu kieu teh mangga cenah abdi riren da abdi ge apal dalilna wala taqrabu zina ngagebeg Pak naha zaman kiwari 2024 bonon ge bisa ngadalil cing teh geuning eta neng bisa ngadalil wala taqrabu zina nah da abdi ge cenah siang mangaos ngan wengi we abdi teh kikieuan boa-boa jamaah urang Pak cing teh eta geuning geus apal agama wala taqrabu zina eureun we atuh eureun mangga abdi riren kumaha cing teh sarana tikah abdi ku aa teu sudi keur maleuir jodoh kudu kawin jeung nu kitu tah beli bapak-bapak anu sa gigireun kuring bade jihad dianterkeun ayeuna keneh yuk jamin hirupna bere napakohna imahan sing pageuh bajuan sing weuteuh demi Allah si eta bakal eureun digawe di nu kituna beli bapak kades bade moal aya nu sanggup banyak makana urang ngomong ke neraka keur jalma seperti kitu ulah waka sabab urang teu boga neraka teu boga hak monis kalakuan batur pinarakaeun urang sebenarnya nu salah teu ancrub kana perasaan nu sabenerna bener maka Pak Kades ngayakeun santunan ayeuna susuganan nyentuh ka warga sakumna ieu teh lain kewajiban Kades wungkul lain kewajiban penegak hukum wungkul tapi kewajiban sararea mun bieu aya yatim kirang langkung 18 48 waduh mun neme aya yatim 48 dibere ku Pak Kades paling samet poe isukan duitna bakal beak kumaha sakolana kumaha masantrenna kumaha datang Idul Adha baju alusna kumaha Idul Fitri nah harek haben ngayakeun kieu santunan tuluy cing urang nyieun program anu bisa ngajamin keberlangsungan eta budak masa depanna cerah ayeuna yatim 20 tahun nu bakal datang bisa jadi gaganti Kades teh adalah yatim anu ditulungan dibelaan ku Pak Kades aya meureun yatim teh harga dirian sabab bulan Muharram adalah bulana yatim jeung yatim piatu bener ibu nyaan
Bulan Muharram teh adalah bulan yatim jeung piatu. Wajar lamun urang nyengsarkeun duit setahun sekali ngebagi ka yatim piatu, wajar, aya pantes, aya meujeuh. Budak ibu datang Idul Fitri, baju dialusan, dituntun ku inung bapa, gek hareup jigireun, sasalaman, toong budak yatim, saha nu ngabajuan, saha nu nungtun. Budak ibu dihina batur, ibu milu nyarawang ka batur, gagabah sia ngahina anak aing, saking ku ibu keheul kanu ngaledek. Tapi budak yatim dihina, saha nu rek melaan. Bener? Makana hadirin, Muharram ayeuna urang jadikeun momentum mikanya ka budak yatim. Inilah keilmuan. Maka asup ancrub kana bulan Muharram aya naon atuh kajadian dina bulan Muharram? Loba kajadian bulan Muharram aya petikeun eukeur ibu. Nabi Ayub alaihi salam udur nepi ka 11 tahun, malahan dina lututna kaluar bilatung. Tiap dek salat bilatungna dilaan, nge salat bilatungna diasupkeun deui. Pamajikanana stres, heujangar nyengareupan salaki kitu, mimiti mah sabar, kabeh dieukeun nanya jeung nalek, akang teh pangkat nabi, cing we wawartos ka Gusti Allah, abdi teh jangar, abdi teh stres mikiran, abdi teh lieur, sabar ge ngaran awewe. Cing atuh menta ka Allah, menta dicageurkeun. Sabab posisi Nabi Ayub harita dina kaayaan awak pinuh ku bilatung, bari bauna luar biasa. Cicing di lemur, diusir, dibawa ka hiji leuweung, dituturkeun ku pamajikan anu satia. Tapi sasatia-satiana pamajikan tetep bakal bijil godaan. Bener ibu? Andai kata salaki ibu gering 5 tahun, 1 tahun majigana ibu kuat, 2 tahun kuat, tapi lamun 5 tahun, lamun 10 tahun, lamun 20 tahun, bisa-bisa aya jengkelan. Bener. Akhirna cek Nabi Ayub ditolak, moal kami moal barang penta ka Allah. Era kunaon make jeung isin salira teh ya Rasul, kuring umur 80 tahun, karek dibere penyakit belasan tahun, gede kene sehatna batan geringna. Inilah jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Akhirna init ka pasar, ditek-tek buukna, dijual, dibelikan karena obat, keur saha, keur ngubaran salakina. Palebah obat dibikeun, Nabi Ayub nanya, "Ti mana anjeun boga duit?" Sedengkeun kuring teu usaha geus heubeul. Bebeja bari nyurucut cai panon, neuk-teuk buuk, dijual ka pasar, dibelikeun kana ubar. Niat alus tapi ditarima ku Nabi Ayub ditolak. Moal kami moal diubar ku perkara barang anu teu munasabah. Naha lain duit anu bener, tapi ieu duit dihasilkeun tina ladang teu bener, bongan anjeun neuk-teuk buuk. Tidinya bijil hadis, naha tahliku mar'atu rosaha, teu meunang awewe neuk-teuk buukna sarua jeung lalaki. Rambut kuring pondok, tak ibu menang neuk-teuk buuk, nu bucerangna piceun. Ngan ulah nurutan kuring pondok kieu bisi pahili. Pondok lumpang ngungkung, di mana mang? Peletuk teh bade ka payun. Sabab nempo buuk na pondok. Atuh bapak-bapak jabrik-jabrik teuing ulah. Komo lempang lebay. Bade ka mana neng? Hareup. Si horeng katempo buukna awewe, ai sora jalu keneh. Naha tahliku mar'atu rosaha, teu meunang seorang istri neuk-teuk buuk nepi ka jiga lalaki. Inilah sejarahna. Akhirna punung ibu, punung sosoranganan bae Nabi Ayub ari anjeun kitu-kitu teh mah punung. Akhirna leos 1 tahun 2 tahun ditinggalkeun, datang pitulung Allah Ayub gera mandi di hiji walungan, bilatung leungit, luka leungit, gelemreng deui, jadi jajaka sinatria Asep ngalempereng koneng. Hiji waktu pamajikanana nyusul, papanggih jeung eta jajaka, kuring teh kaduhung ninggalkeun Ayub sosoranganan bari keur gering. Kuring hayang tepung ayeuna jeung Ayub, di mana Ayub? Bari eta teh salakina. Ceuk Nabi Ayub, deuk naon anjeun ka Ayub? Maka cek istrina, deuk menta hampura. Akhirna kuring nu ngaranna Ayub. Kumaha atuh cara menta hampurana kuring? Nepi ka istrina nyadiakeun 3 rupa.
hiji nyere, dua suluh bebekan, katilu halu. Dek mentah hampura ka salaki nyere, suluh, halu. Mangga akang supaya akang ngahampura abdi tina doraka bade ditenggel ku halu, mangga geura pilih awak abdi nu mana. Bade ditenggel ku nyere, pek geura cepret abdi. Bade ditenggel ku suluh bebekan, silahkan. Mangga ibu lakukeun. Lamun ibu boga kasalahan ka salaki nu bieu alatna ieu halu Kang, tak ieu bebekan suluh Kang, tak ieu nyere, rumasa abdi tos nyieun dosa ka akang, mangga geura hukum ku abdi daripada abdi dicepret di akhirat ku pecut nage ku malaikat digebugna. Kami teu ridho, anjeun teu ridho, leuwih hade anjeun mecut, tandana abdi minta hampura. Karek ge salaki ibu nyokot kana nyere, ibu jeung nyokot halu. Sok maneh ku nyere, aing ku halu sia. Ini sabab level urang lain level istrina Nabi Ayub. Cek Nabi Ayub moal kami memual dek gubag gebug, moal dek cuprat cepret ngan kadepi engkeun ulah ninggalkeun salaki pedah kuring keur riweuh, pedah kuring keur panyakitan. Tidinya dibere gelar yen Nabi Ayub adalah ulul azmi, nabi anu teurak ku kalimat sabar. Dicageurkeunana Nabi Ayub cenah cek ilmu sejarah di bulan Muharram. Kahartos cageurna Nabi Ayub di bulan Muharram. Kasus kedua Sayyidina Hasan jeung Husain, incuna putrana Nabi Muhammad dipenggal leherna di Karbala nepi ka dijieun bal di Tajongan. Maka aya salah sahiji ulama nu ngaharamkeun main bola. Teu meunang main bola teh sabab eta teh gambaran bareto kaum bangsa batur najongan silahna Hasan jeung Husain. Tapi cek ulama hiji keun bae da beda judul, itu mah olahraga, ieu mah mumusuhan. Maka hukumna main bola silahkan. Kartos Pak. Jadi teu dilarangnya. Kan tenan aya Persib Bandung umuh muhtar. Juara deui. Pek da ieu mah najongan ge bal, lain najongan sirah. Itu mah proses mumusuhan, ieu mah proses olahraga, beda judulna. Akhirna Persib eta bapak ngangge ka meja Persib. Meni kupas ngomong tanya. Akhirna main bola dimenangkeun. Tapi keur para ulama anu tuhu kana pamadeganana geus teu hayang lalajobal, geus teu butuh ku Persib, teu butuh ku bola-bolaan, sabab boga kayakinan baheula ayana mengbal lantaran beheungna Sayyidina Hasan jeung Husain di talapungan di Tajongan ku musuh-musuhna. Keur urang mana nu dicokot pendapat nya urang mah nu boleh we da olahraga. Akhirna dina tanggal sabaraha, dina tahun sabaraha dipenggalna Hasan jeung Husain, tepatna terjadi di bulan Muharram. Maka karuhun-karuhun urang anu beragama Islam zaman Jepang, zaman Belanda, di bunian Muharram lain ku pangaosan, di bunian Muharram lain ku santunan, di bunian Muharram lain ku pengajian, tapi ngayakeun hajat buruan. Jejing ieu mah proses sejarah. Ngajakeun hajat buruan. Mawa kadahara nu dipulas warna beureum. Biwir dibeureumman. Katuangan motifna beureum, baju beureum, imah dipulas beureum, ngariung ngadoa kabeh, ceurik nyegruk di buruan. Kunaon make jeung ceurik? Beureum lain makna nacet, tapi beureum teh diartikeun getihna Hasan jeung Husain supaya umat Islam teu poho kana sejarah Karbala. Inilah adat budaya urang nu ditempelkeun ku agama. Pan aya nama geus eueuhnya, sugan ibu mawada dahareun nu beureum. Tah mata kuring make baju beureum ge. Kumaha we keur Agustusan, imah dipulas beureum baheula mah. Tuangeun beureum bodas. Bubur beureum bubur bodas. Naon maknana? Bubur beureum bubur bodas adalah bendera. Kunaon imah dibeureumman? Ladang darah para pahlawan Indonesia bisa ngadeg. Ladang TNI, ladang polisi, ladang rakyat, ladang pejabat, ladang tokoh agama, kabeh Pak siap mati melaan NKRI, siap mati jurit
di pangmedan pangperangan nu penting Belanda nyingkah Jepang eueuh. Maka Subang dikenal dengan kesenian Singa Depok. Singa artinya lambang kekuatan Belanda. Bener? Singa lambang kekuatan Belanda. Urang Subang tokohna berpikir kumaha cara Belanda bisa nyingkah, maka simbolna dicokot, ditumpahkan, disebut Singa Depok. Keren Subang itu sebenarnya Pak. Ngan teuing aya urang dia apa sejarahnya? Har. Banyak uingnya gitu. Paingan atuh Singa Depok eueuh nu nabeuh. Singa Depok. Lahir deui Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa santri ngalawan Belanda diderede dina Walungan, beak darahna cur ka Walungan, ngocor ka Ciamis, maka lahirlah Pakuan. Lahir deui Pajajaran. Ciamis uning bahasa Ciamis, ci teh cai, amis teh hanyir. Hanyir kunaon? Ku darah-darah santri waktu harita. Akhirnya muncullah lama Ciamis, beh dieuna jadi Pakuan, kadituna aya Pajajaran dikawali. Sekalian rajana Prabu Siliwangi. Sili artina silih, wangi artina seungit. Raja datang ke rakyat, dek nyengitan rakyat, wawuh kasusah rakyat, apal kabingung rakyat, nyaho kana langsaan rakyat. Lain eta ti para pejabat nu di arep-arep ku rakyat, lain alus olok. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi. Lamun abdi jadi, insya Allah maranehanan dahar di restoran. Rakyat mah mikiran beaskeun nepi ka ngebul huluna. Kuring teu ngomongkeun si A, kuring teu ngomongkeun si B, kuring teu ngomongkeun si C, kuring mah ngomongkeun lagi si eta. Teu keuna undang-undang ITE ka kuring, da ngomong lagi si eta. Jadi lamun aya jelema ngadat ka kuring, maneh nyindiran dewek, cek kuring berarti sia anu kitu. Urang mau ngomong kayak si eta. Aduh, bener lur, ai teh rumah sama tong kitu atuh lur. Da urang mau ngomong kayak si eta. Teu ngomongkeun nama, teu ngomongkeun inisial, kuring mah nyaritana ge si eta. Orang Sunda cerdas, baheula nyebut nage si dadap, si waru, si kadu, teu meunang ngomongkeun ngaran. Mun ibu ngomongkeun kuring, entong pernah nyaritakeun si nana gerhana. Jelema biadab, jelema teu balik, jelema teu ecreug, asupkeun kana Facebook, taroskeun ka Bapak polisi, kuring bisa ngadu tentang undang-undang ITE penyebaran nama baik. Matak lamun deuk ngomongkeun kuring si dadap. Sok dibejaan ku aing mah demi Allah. Si dadap, si waru, si kadu. Abdi ka ibu, saha ibu sebut si dadap? Ya dadap. Leungit hukum karena teu muncul nama. Bener? Matak urang yang ngomong ke bieu si eta. Awas ulah nuduh. Si eta. Nu dipikah hayang mah Siliwangi. Sili seungit. Maka baheula ngayakeun hajat buruan. Roti dipulas berem, diantarkan ka dulur, ceuri. Ieu teh darah Hasan jeung Husein. Gusti ancurkeun nu ngancurkeun Hasan Husein. Gusti pikarujit anu mikarujit Hasan Husein. Gusti pikageuleuh bejadkeun beakeun nu mikangewa ka Hasan Husein. Teu narima umat Islam Sayyidina Hasan jeung Husein diteuk-teuk beheungna dipake mengbal. Teu narima nepi ka darah disimbolkeun ku cet berem. Kahartos rupina kunaon teh aya eueuh pan digentos anu ku pangaosan nya digentos ku pangaosan anu sehingga adat-adat baheula teh leungit da digentos ku pangaosan ngoyok seueuh gentos ku pangaosan siraman gentos ku pangaosan termasuk muharaman baheula hajat buruan digentos ku pangaosan mun baheula nu untung teh kolot urang ayeuna mah nu untung teh ajengan. Matak cekuring mah mending bareng we yeuh. Tokoh baheula riungkeun ayakeun hajat buruanana, kuring bagian ustadna ngarah babarengan. Teu pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pancura. Telu kasus katilu di bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam tepungnya jeung Siti Hawa cenah bejana di bulan Muharram. Malahan mah ibu ayeuna usut punya usut tepatna tanggal hiji Muharram emas edeuk naik deui 100.000 jadi 1.500.000 ieu ge bulan Muharram.
Jigana mah apaleun sejarah. Nana gerhana datang ke kecamatan Pagaden ge bulan. Ibu surak bulan. Ternyata bulan Muharram teh menyimpan sejarah sedih. Akhirna Nabi Muhammad keur nebus kasedihan eta, Nabi mere pangaruh bagjakeun yatim, bagjakeun miskin, sabab eta adalah tolak bala. Aya bahasa tolak bala, Pak? Bapak bengar, bapak sehat, bapak hebat, bapak juga lah. Lain karena bapak nu hebat, tapi aya doa-doa yatim nu dibantuan ku bapak. Urang sehat lantaran aya doa-doa jelema nu dibantuan ku urang. Matak bulan Muharram urang jadikeun momen silih bantu jeung jelema nu leutik, silih bantu jelema miskin. Urang longok imah butut si miskin pangomeankeun, urang longok pekeleng patuangan urang bere beas, urang longok si yatim hayang sakola urang sakolahkeun. Meungpeung ieu teh bulan Juni sakedap deui asup sakola bulan Juli, sok rencanakeun Muharram ayeuna. Jug budak yatim geura sarakolakeun, panggil kepala sekolahna, kades boga kewenangan jeung kakawasaan, titipkeun ka kepala sekolahna, omongkeun kuring adalah bapakna anak yatim. Satuju? Alhamdulillah. Inilah ladang konsep bulan Muharram. Termasuk Nabi Nuh dibawa ku cai anu lega, anu badag eta ge bulan Muharram. Nabi Adam dipurageun ka alam dunia eta ge bulan Muharram. Nabi Adam ditarimana doa Robbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, ditampi tobatna eta ge bulan Muharram. Nabi Ayub salametna tina panyakit bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah eta ge bulan Muharram, sehingga cek Umar geus teu urang jadikeun Muharram adalah bulana hijriah keur umat Islam. Matak wajar lamun umat Islam tanggal hiji oncor geus disiapkeun pawei aya. Naon artina oncor? Caang. Muga-muga bulan Muharram ayeuna ku ayana pawe oncor itu adalah simbol susuganan Islam lebih bercahaya, Islam lebih hebat, Islam lebih katempo sinarna, Islam lebih katempo mere cahaya kasasamana. Eta ge pawe obor bulan Muharram. Aya apa kades pawe? Oh aya Pak. Hopek. Kumaha lamun aya nu nyarek? Punten kanu sok nyarek, lamun teu resep leuwih hade ngajedog di imah, entong nyarek batur, teu resep mah cicing we di imah, teu kudu riweuh. Ah urang mah moal pawei deuk cicing we di imah lebih baik daripada asup ngageunggeurekeun batur der pasea di jalan kos nu garelo. Ayeuna para ustad jeung ustad, kiai jeung kiai, lamun memang urang tidak sepaham, tidak setuju terhadap pendapat seseorang, teu meunang dikoncar, jempling we, gugu pendapat sorangan, sabab nu ngaran ilmu manusia adalah beda. Bener. Nyaan. Kuring oge beda jeung urang dieu. Bajuna ge kieu. Tapi bapak ustad di dieu tong nurutan kuring, bisi teu ka mentalah. Nana gerhana mah tiba heula kikieuanana ge. Cobaan ka ustad anu diudeng jeung nu disarung bedituna nu digamis mustami langsung narangtung wilujeng sumping al mukarom tempo ku bapak ka abdi turun tina mobil well lain assalamualaikum maka laka well maka lamun bapak nurutan kuring nah geus siap jamaah well-welan ka bapak moal teu eueuh kasopanan. Berarti masing-masing orang punya resiko masing-masing. Pak Kades, cek ibu senang geratannya hatena. Guru PNS, cek ibu senang geratannya hatena. TNI, cek ibu senang geratannya hatena. Nana gerhana viral, cek ibu senang geratannya hatena. Beger ge hese. Mata kasenang teu kudu nuding batur, kasenang majieun ku awak ibu sorangan. Bener? Bapak TNI senang teu usum perang ge ditugaskeun ka ditu. Oh, coba lamun negara perang nyakalan deal gitu becus. Moal teu Allahu Akbar, aju paeh. Sabab teu kailmuan bab perang, maka lamun aya perang silahkan Bapak TNI maju pangheulana, rakyat mah eudeuh ti tukang. Hadenya. Jadi gambarna ge maung bro. Maung polisi jeung TNI mah
simbol nage mau artina manusia unggul. Aya musuh ti jero jeung ti luar urang pasrahkeun ka aranjeunanana. Bisi aya mau ngamuk gajah mata mangga bapak TNI jeung polisi abdi mah urang bubar balik pangheulana. Sabab tugas negara adalah TNI jeung polisi bagian daripada pengamanan negara. Bisi aya musuh ti jero jeung musuh ti luar. Bener. Pak Kades, camat, bupati, gubernur, presiden dibere tugas ke undang-undang naon eta mensejahterakan rakyatna. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wasoib pal ya'budu rabb hadzal bait anterkeun jalma supaya daraek ibadah eta mah tugas ustad. Pal ya'budu rabb hadzal bait anterkeun manusia supaya daek ibadah, daek infak, daek salat, daek tahajud eta mah bagian urang-urang, bagian ustad, bagian kiai. Tah tugas pemerintah mah alladzi at'amahum min ju'. Bere kesejahteraan ke rakyat supaya rakyat teu kalaparan, supaya rakyat teu sedih, supaya rakyat teu bingung. Maka tugas TNI jeung polisi wa amanahum min khauf, geura jaga sieuna rakyat ku ayana polisi jeung TNI nagara aman, tanahna subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi lantaran aya 3 pilar. Ustad bagian ngagiringkeun jalma supaya daek ibadah, Kades, camat, bupati nyieun program supaya sejahtera rakyat, TNI jeung polisi bagian keamanan negara. Matak TNI jeung polisi awakna weweg, daweg, tuangeun kajamin, disiplin ge tinggi. Matak lamun ibu punten bilih ibu aya anu gaduh caroge TNI jeung polisi, matak cara nyangu ge bakal beda. Mun ustad ya ustad, umi tos nyangu cek pamajikan teh teu acan abi, ustad mah pan kudu bijaksana, wios urang puasa we, matak ustad mah begung teh Pak. Beda jeung rumah tangga polisi. Geus nyangu acan prit ditilang suku aing. Komo TNI geura nyangu pasti jawabanna siap 86. Dibawa karena undang-undang, ditugaskan upacara, bagian ngahormat bendera, pemimpin pasukan adalah Bapak Polisi. Kepada sang saka merah putih, Ormo, Pak Polisi lerusnya. Sabab ayat catur prasetya. Tenang Pak, catur prasetya di polisi. Lamun di TNI ayat sabta marga. Leres Pak. Untung bener anjir lamun salah ngerakeun. Iya mah si Kades nguji ka urang mah dihadirkeun kabeh atuh da. Lamun TNI bagian maca undang-undang tegas. Mapahna ge ibu. Kitu. Mapahna ibu sok ninggal upacara. Maca undang-undang ieu na ge nia wowog. Tuh. Pan ustad mah lain kitu. Ustad mah wayahna lur. Kabayang teu undang-undang dibaca ku ustad ti dieu ka dinya. Unang kurum we unang RT bari mau proposal masjid lain tugasna. Mun TNI pembacaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia gitu pan langsung gini macana ge keren. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI kabayang teh ku ustad hoak itu moal teu pada ngomongkeun di tukang eta masih ustad ngomong pake kituan. TNI mah tugasna moal aya nu ngomongkeun justru lamun TNI lebay tah tinggal tuker. Komo polisi lebay nembak penjahat tewek kacau matak bisi ibu BPKB eueuh
STNK can mayar pajak, lamun ditilang teh tong ngamuk ka polisi kudu sadar diri ibu nu salah. Ya mulayan wios Pak polisi da ibu mah ditiung da teh di helm ge teh nanaon. Ieu mah tiung mah cenah merek agama, helm mah cenah merek pamarentah. Abdi marek tuh we kana agama tong sok nyieun dalil, tong sok nyieun dalil. Wayahna di helm, di helm. Pak Ustad ge sami ulah peda mana di kopea ditilangnya wayahna we Paknya bilih penak jeung abdi tilang we Pak. Bilih abdi teh di helm. Nah, cenah polisi mah jeung ditilang, helm kermunian sirah, kopiah ke kermunian sirah, tas eta mah keur nyieun dalil Pak, tewak ya Pak tuman. Anger teu pangaruh ka jeung di kopiah, da undang-undangna ge helm kahartos. Mata TNI jeung polisi tinggal ku ibu. Badag awakna, handaruan sorana, moal aya nu jiga kuring ieu. Tapi tinggal Pak Kades. Aya teu merek Pak Kades jiga TNI. Oh, naha da jalma nu rek mensejahterakan rakyat mah wayahna kudu lapar dirina, sejahtera rakyatna. Mata kieu Pak Kades. Ustad ampuratan. Tugas orang mengantarkan jamaah dayekeun ka masjid, tugas orang mengantarkan jamaah dayekeun ibadah, tugas orang mengantarkan rakyat supaya syukur ka Gusti. Mata Pak Ustad jeung Pak Ustad entong make jeung pasea usoli jeung tu usoli, entong pasea kunut jeung teu kunut, anterkeun kabeh jamaah supaya daek ka masjid, anterkeun kabeh supaya daek ibadah. Ta eta mah tugas urang sebagai ustad. Angga susana hilikeun anu ustad jadi kades, ulah entong ya taena simpulkeun aya boga salaki ibu talung ka ustad, talung ka kades, talung ka TNI, talung ka polisi, talung ka ustad bijaksana. Tos nyangu umi teu acan wios puasa we ustad jawabanana. Coba TNI mun jawaban kitu geus moal dianggap ku pemajikan. Masing-masing orang punya potensi masing-masing, kembangkan potensina dengan cara masing. Geus tong parasea, tong riweuh. Ayeuna pan keur usumna bisi urang diadu domba dengan berbagai hal isu. Akhirna ustad jeung ustad parasea, kiai jeung kiai parasea. Andai kata terjadi perang saudara Pak TNI, andai kata terjadi perang saudara di Indonesia, Islam jeung Islam, maka nu paling ancur adalah Islam eta sorangan. Nah, Kristen moal, Hindu moal, Buddha moal, sabab judul lagi perang saudara. Tidak itu takbir, tidak takbir, tidak itu Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Tapi silih kadek, akhirna nu bakal beak adalah umat Islam eta sorangan. Hayu urang saladar, urang silih hargaan karena perbedaan pendapat. Wajar urusan beda, masing-masing orang boga kapasitas secara masing. Kahartos ibu. Geus ayeuna mah teu kudu loba papaseaan, mending ge cicing dina 3 pilar. Ustad bagian nganterkeun jalma supaya ibadah, TNI jeung polisi bagian pengamanan negara bisi aya musuh ti jero musuh ti luar, maka kades camat bagian nyieun undang-undang beh dituna mensejahterakan rakyat. Kakara bakal terjadi bardatun toyibatun warobun gopur. Ibu wilujeng rehat, wilujeng wangsul, simkuring nana gerhana bae tong disebut ustad kiai jeung ade geus we kitulah. Anggap Pak Kades ka kuring ngaku adi, Bapak polisi jeung TNI ka kuring ngaku rekan, ibu ge aku we abdi teh atuh dulur. Ngaran-ngaran jeung dulur geuling silih longok, susah silih talang, bingung silih tulung. Ta ayeuna abdi bade wangsul, da urang teh dulur, bahanan we da dulur. Sakitu nu kapihatur boboh sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu merasa terobati rasa rindu beserta Ustadz Nana Gerhana. Alhamdulillah kami segenap